alah. Aduh. Mana wit teu aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten Shalmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun super Shalmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses. Nya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh. Acan jadi opak, can jadi aci. Can jadi comro. Karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh. Karek marut can jadi opak. Ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup. Berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu teh Pak. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Tak kitu. Kira-kira Bapak mau ambek? Make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah Bapak geus kumaledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, apa Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar. Bapak maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi jadi naon? Diskriminasi
jadi kontroversi tadi saya tengah berjalan kain jadi kontroversi nya ulah waka seuri da dimetan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halusnya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngena kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya
malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon oh molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme teh sia teh cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme Cimareme teh sia teh alah nya nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipaseun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can kaharti mah tulisnya di eleketek ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngari perbah eueuh teu ngarti teh deuleu sok cantah mah sia nanya teh tah bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasamet ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah jadi berbandingan nya Pak tah gitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka di bapak teh si edan nya anak aki pinter lu kalikuna bapak hampura abdi
udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Heuh. Tak kitu ya. Hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya kan. Tong ka dewek deuleu urang kaallohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh hartina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Oh, puguh teh mah keur jajan. Ta ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura. Cah, lieur ieu. Lieur euy. Ho contohna mah kieu meureunan, abdi teh boga salah ka Bapak. Heeh. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunia. Sakitu di udag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun idunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modal teh kola teh. Da di akhirat tuh tenang dulu. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya. Di batak kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat Waduhe teh. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat Waduha, Waduhe ge bisa. Ngan anu teu bisa mah wauken. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek teu naon. Ke naon mangna pangna ngampekkeun. Heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang. Teuing apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab'an lisikol. Tak kitu deuleu. Jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana. Tah kitu. Nu matak dewek ulah dimitoskeun. Oh eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba. Heuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar. Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing.
tak eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegagorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau ngejot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara rekcok dewek nanyakeun Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu ceuk akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan rame bisa wah jadi yakin ya mah Allah teh eueuh tong sok itu teteh nyilakakeun Bapak masih da wala ngambek Pak keuna antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok itu Pak ngambek jadi wala tong dibejaan ku bapaknya keuna antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna mun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabak karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaja Pak geus cicing sia
lain muni asapangnya hona iya jelema ateu tanduk ieu kaituna teh sesebred we yang pas saya nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun